time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Permatasari. Dari kelas 10-8 saya akan membuat tugas video bahasa Sunda yang berjudul Biantara tentang lingkungan. Irin anu dipika hormat, lingkungan teh lain ukur tempat orang cicing ngungkul, tapi mangrupakeun warisan penting pikeun generasi anu bakal datang. Ayeuna loba pisan parobahan anu ngarugikeun ka alam urang. Hutan beunang ditegor, warungan kotor ku runtah plastik, hawa beuki hasem ku polusi, serta tanah beuki hese nyarep cai lantaran loba lahan nu diahli fungsikeun. Sadaya ieu lain hal anu jauh ti kahirupan urang, tapi lumangsung dina lingkungan urang sorangan. Padahal lingkungan anu bersih sareng lestari teh pondasi penting pikeun kahirupan anu sehat. Lamun lingkungan ruksak, otomatis kahirupan manusia oge bakal kaganggu. Ieu alasan naha urang kudu melek lingkungan serta sadar yen tindakan ali ti unggal jalma teh boga pangaruh gedena. Hadirin sadayana, aya sabaraha hal sederhana tapi penting anu tiasa urang lakukeun pikeun ngajaga lingkungan. Nu kahiji, ngurangan pamatean plastik. Plastik mangrupakeun musuh utama alam sabab butuh puluhan nepi ka ratusan tahun pikeun hancur kusabab eta urang bisa ngamimitian ku mawa tumbel tas belanja sorangan sarta nyingkahan plastik sekali pake. Anu kadua, melak tatangkalan. Tatangkalan teh paru-paru bumi. Makin loba tatangkalan, makin sehat hawa anu urang hangkeutkeun. Sanajan ngan melak hiji tangkal, eta anu mangrupakeun amal jariah anu manfaat teu aya putus-putusna. Anu katilu, ngadisiplinkeun diri dina ngalah runtat di tempatna. Runtat nu leuwih saeutik di jalan hartina, banjir nu leuwih saeutik, wabah anu leuwih saeutik, serta lingkungan anu leuwih asri. Anu kaopat, hemat cai jeung listrik. Hemat energi sanes hartosna miskin, tapi hartosna pinter ngurangan listrik sareng cai teh. Henteu ngan ukur ngiringan biaya, tapi oge nyurangan beban ka bumi. Irin anu dipika hormat, urang kudu sabar yen bumi henteu nambahan lega, tapi manusia beuki loba. Kusabab eta tanggung jawab ngajaga lingkungan teh teu tiasa kitu wae dialungkeun ka pamarintah. Urang sadaya boga peran masing-masing. Sanajan tindakan urang saeutik, tapi lamun dihijikeun ku tindakan jalma sejen bakal jadi kakuatan gede pikeun ngarobah dunia. Dina panutupan simkuring mihadap, mudah-mudahan urang sadaya tiasa jadi generasi anu miara alam, sanes ngan ukur menikmati alam sebab lingkungan anu bersih teh bakal ngajamin kahirupan anu sehat, endah, sareng nyaman pikeun urang anak ece engke. Hatur nuhun kana kasempatan ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.